Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan karena kitab Sapinah halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Paslun takdiruhu wa paslun huwa riya paslun taiji pasal. Surutu jami takdimi ari pirang-pirang syaratna jama takdim arbaatun etaya opat. Apunten kitab Nada Jabri waktu belajar ya ditulisan merenya. Arbaatun syaratna jama takdim teh aya opat. Albadaatu tegesna kahiji ngamimitian bil ula ku salat anu awal. Wa niatul jam'i jeung kaduana niat ngajama takdim piha dina salat anu awal. Wa mualatu jeung katiuna tuluy-tuluy bainahuma di antara dua salat wa dawamul udri jeung kaopatna langgeng udur. Jadi ya kitab halaman 88 ngabahas tentang jama takdim. Naon atuh jama takdim teh? Jama takdim teh mindahkeun salat. Mindahkeun salat kana can waktuna. Misalkeun anu bisa dipindahkeun salat teh opat salat nya eta opat waktu, salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya. Salat asar dipindahkeun ka salat asar dipindahkeun ka lohor, salat isya dipindahkeun ka maghrib. Menang mindahkeun salat menang di mana-mana aya udzur. Aya udzur teh naon? Keur nyanyabaan, musafir, keur aya dalam perjalanan. Misalkeun kieu. Misalkeun urang keur di jalan keneh ya. Lamun sapertikeun urang salat asar heula bengke bisi teu kaburu salat asar. Jadi pas waktu lohor teh urang teh salat asar, menang. Syaratna jama takdim teh nu kahiji salat heula, salat lohor heula. Misalkeun geus asup waktu lohor ya keur di jalan teh. Eureun heula ka masjid salat lohor, geus beres salat lohor, urang salat jama takdim asar. Niatna usolli fardhu asri arba'a rakaatim majmu'an ma'al dhuhri jam'at takdimi lillahi ta'ala. Niat abdi salat asar 4 rakaat kalawan digabungkeun sarta salat lohor jama takdim karena Allah Ta'ala. Salat 4 rakaat beres geus berangkat deui urang tah sanajan urang saperti kenepi kaliwat waktu sah eta jama takdimna. Kitu jama takdim teh. Mindahkeun salat maghrib ka isya sarua kitu niatna, carana sarua kitu. Paslun ari eta hiji pasal surutu jami tahiri ari pirang-pirang syaratna jama tahir isnani eta aya 2 ya ayeuna jama tahir. Niatu tahiri nu kahiji niat ngahirkeun wa qad baqiya jeung tetelanya samin waqtil ulatina waktu anu awal naon ma perkara waktu ya saa anu nyukupan ieu maha kana salat. Wa dawamul udri jeung langgeng udur ila tamamisa niati nepikeun kasampurnana salat anu kadua. Ayeuna jama tahir mah ngahirkeun salat. Mindahkeun salat asalna lohor ka asar, asalna isya asalna maghrib ka isya. Narik salat lohor ka asar, narik maghrib ka isya. Menang syaratna. Syaratna kieu nu kahiji manehna langgeng udur sarua, keur nyanyabaan atawa keur musafir, keur dalam perjalanan. Tah pindahkeun salatna misalkeun urang moal kaburu salat lohor ya jam 11 teh geus berangkat urang teh. Urang moal kaburu salat lohor ya paling kabagian salat asar di perjalanan teh teu naon pas asup waktu lohor urang niat ngajama tahir salat lohor ka asar keur di jalan teh. Kitu we niat nah teh omongkeun ku urang niat abdi ngajama tahir salat lohor ka asar. Karena Allah Taala geus sakitu geus memeh nepi ka tempat tujuan tah. Urang eureun heula ka masjid, salat heula neangan masjid memeh nepi ka imah teh. Nu berarti geus asup waktu asar tah. Geus asup waktu asar urang salat asar heula, tas beres salat asar langsung urang salat jama tahir tadi, salat lohor tadi. Salat lohor anu di jama tahir anu diakhirkeun ka asar. Niatna kieu usolli fardhol duhri kan salat lohor. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatim majmu'an ma'al asri jam'at tahiri lillahi ta'ala. Sejak kaula salat lohor 4 rakaat sarta salat asar jama tahir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar gitu. Paslun surutul qasri wallahu a'lam bishawab.